Nih kasihan meniham aktivitas budak bujang sapopoe di lembur. Halo guys, poe ayeuna urang arek nyaho meureun, da piraku teu nyaho mah. Nah urang teh arek ngelapan kaca karena tos kalotor, asa sareuseup teh nempo kaca meuni koromod. Karena emang sok loba budak ongkoh di dieu mah nu arulin. Ngaranna ge di lembur ieu nya ulah teuing budak leutik nu sejen. Alo urang sorangan ge meuni kuresep jasanya ngotoran kana kaca teh. Komo mentos berangakan anu lalecih teh mah beuh mantap. Tapi teu maido sih urang mah karena urang sorangan oge ngarasa baheula keur leutik muntos berangakan sok resep teh ngotoran atawa ngagalemohan kaca. Jadi ayeuna mah kena karma. Bariku usum hujan ongkos sih ieu mah kalotor oge kakecretan teh geuning ti handap. Oh heueuh geus loba pisan anu request aa durasina panjangkeun, mamang durasina sing rada panjang, akang ulah sakedeung teuing ngeplogna cenah kitu. Sabenerna mah urang siap wae arek 10 meter oge panjangna. Cuma nunyian bingung teh tina ngomongna guys. Lamun geus kabeakeun pembahasan teh jika jelema molor sore hudang jam 10 peuting pulang heuleung teh kos jelema linglung. Da awal lagi emang teu niat nyeun vlog teh, iseng-iseng we ieu mah udah edit ubar jenuh, malah loba nu request sing rada panjang cenah. Jadi lieur kana hulu. Hehe, canda guys. Sirahnya sirah. Nu ngaranna beberes atau bebenah eta lumayan capeknya. Biasana sok loba lalaki anu maido ka awewe. Apa emang teu nyahoeun bahwa ngarengsekeun imah teh anggeusna. Mantakan oge ka anak teh kudu ngabalajarkeun nu ngaranna capek teh. Ari urang mah geus biasanya jadi ulah heran. Ti leutik diajarkeun nu ngaranna peurih. Nah jadi ngocobel urang tehnya geus rengse wae ieu ngelapan kaca. See you next vlog.